Video Lupi terus ngeser mobil barunya. Hanya gak jadi artis maka peser mobil. Ya iyalah, secara sekarang mah gue jadi artis go internasional. Neng. Awas saya mau pulang, Neng. Awas. Lah Lupi bohong baik, cerita mobil Lupi. Pak Iwan, silakan dulu diminum kopinya. Kan semalam kita habis ronda buat ngangetin badan. Ya, peturun pisan, Jil. Yuk. Jil, orang kerpeting ngaronda. Lawan tanya nu guru bukan gerak kerikna temani mencurigakan, Jil. Garong kitunya. Beruduk. Pak Iwan tahu dari mana? Pak Iwan dari jam 9 aja udah tidur. Pak Iwan udah ngelekar tidur di pos ronda. Oh gitu, Jil. Wah, eta mumuran di mimpi orangnya, Jilnya guru nya. Ya iyalah, paling mah itu mau mimpi Pak Iwan. Oh iya, gimana Pak Iwan? Jadi nggak ke rumah bapaknya si Kiwong? Jadi menjadi, Jil, orang. Orang saatan sempet petemu jeung bapana teh ngabreti heula urang. Lah, kenapa Pak Iwan sampai ngabret kayak gitu? Kapanggihan ku si Iwong, ngajak olahraga leungeunna bari kieu. Aya kitu carana mah ngajak ngesang, Jil. Moal bener. Tuh, Pak Iwan, kata saya juga apa? Kalau urusannya sama si Kiwong sama Pak Bahar mah, udahlah, pasti urusannya berabe. Heeh, Jil, urang mending kena ngabalikeun deui amplop ka bapana si Kenji urang daripada berurusan jeung si Kiwong jeung bapana mah. Ya, bener Pak Iwan. Kalau saya juga di posisi Pak Iwan, saya juga pasti kayak gitu. Jil, situ mah. Urang teh keur nasir ka awewe Jil euy. Anak teh si Mimin. Oh, si Mimin yang di RT 1 ya? Pak Iwan kenal dari mana? Ya biasa urang keur tugas, Jil. Aduh, ngadulu sekali bagian meni langsung kasem-sem Lah, ya terus Pak Iwan, pepet terus. Karena cinta mah butuh perjuangan. Aduh, Jil, atur nuno terus ngadukung orang supaya orang bisa deketin si Mimin. Ya, terima kasih sih, terima kasih. Tapi kenapa ya kalau Pak Iwan ngomong tuh serang bau jengkol? Ngampura, Jil. Berora urang tas ngadahar jengkol. Urang teu ngadahar jengkol bae sapoe. Angger di kamar mandi teh bau jengkol, Jil. Berarti Pak Iwan sama jengkol udah mendarah daging ya? Oh bener, Jil. Urang jeung jengkol teh ibarat urang jeung si Mimin. Lah, maksudnya gimana Pak Iwan? Saya mah gak ngerti. Sepertos kutanjil tadi diomongkeun, urang jeung jengkol teh geus ngadarah daging. Seperti urang jeung si Mimin, geus ngadarah daging, geus ngahiji, teu bisa dipisahkeun. Kamananya no icaran baso ikan tuh. Kayak diantosan tuh dongkap-dongkap. Para penonton, hai, bapak-bapak, semuanya.
Nah, kenapa dia serangan baik? Penungguan kabogoh len. Itu Lupi nama ngantos anu icalan baso ikan. Ayo Lupi tos di mana nih nembe ka dia? Ayo tebak, kami tes dindi kon. Pasti tos rekaman 55 lagu. Salah. Tos latihan make upnya jeung Bunda Inul. Salah kene. Gitu tos non. Sok tebak sekali deui, lamun salah menang baskom rempet. Nah apal to salto 88 kali teu eureun-eureun. Mun kami salto 88 kali banyak kurung. Kayak gitu Lupina tos di mana? Tas kukumbah piring jeung gelas. Kukira kau akan menjadi pendamping. Ternyata cintaku tak terbalas. Seharusnya akulah yang jadi kekasihmu, bukan dia yang selalu menyakiti hatimu. Oke, Iwan. Semangat semua tuh. Mau terus tuh. Amanah. Itu Lupi nama Yuk. Aduh. Atur nuhun jeung lo, tos ngedukung urang. Ngudangkeun. Kok ya. Kukira kau akan jadi pendamping. Yuk. Aduh. Atur nuhun jeung lo, geus ngadukung urang keur menangkeun si Mimin. Salah men. Mimin. Kok. Berarti jengkol sama darah pahit Iwan. Darah. Yuk. Ayo Lupi tos di mana nih nembe ka dia? Stop. Tunggu tanda sampai senyum. Tapi dia biasa biasa aku. Tak seharusnya akulah yang jadi kekasihmu, bukan dia yang